Ayeuna mah hayu we urang ngajak jeung arek urang menghadap ka Bapak pemerintah ka Bapak Gubernur. Mudah-mudahan seniman seni para pekerja seni maksudnya orang demo gitu. Ulah demo teu meunang. Abling-ablingan urang nyampekeun aspirasi mah da urang teh tugas. Kewajiban. Setiap urang aya kahayang wajib ditepikeun ka pamimpin dengan ulah make tindakan anu anarkis. Urang asa geuning anu sok mawa-mawa semprotan ke demo geuning demo teh. Yok. Ulah ngarusak kayaan salah dina keterangan yen Allah teresepkeun ka makhlukna anu sok ngarusak-ngarusakan di luhur bumi. Yeay, Sampurasun, halo, Hafiz. Teh, Woi, mana sih? selalu ada dong. Ke corona gitu ya. Biar anjing teh lah. Kita bahasa, kita unjang anjing, woy anjing. Arah, aing lah, Kang. Nah, betul. Corona seni kacau balau. Ye, kan baik. Kenaon atuh urang teh percaya ayana Gusti teh. Sabab Gusti moal mere coba ke manusia nyata lintang tijeng kemampuan manusia. Tapi geuning mun lagi mah angger datang ka imah. Eta bungkul lieur akang gitu mah. Ayo ka sadayana. Corona. Ngalirkeun euy. Walinuy. Sia. KLJB Podcast Be Creative or Lose. Wabah corona membawa respon yang berbeda dari setiap keluarga di alam dunia. Ada yang negatif, ada yang positif, ada yang kreatif, ada yang pasif, ada yang optimis, ada yang pesimis, ada yang jadi dalam hoax, ada yang jadi dalam kerusuhan, tapi ada juga yang jadi dalang sajak tining wayang, dalang yang adalah obor kehidupan. Inilah dalang awawan sareng kidalang dan Dede Amun Sukarya. Dan tema kita hari ini adalah dalang Numawa Caang. Iya. Oh, hebat. Yang hebat dianggil lagi isinya. Iya. Langkung ti payun haturkeun nuhun atas nami KLJB Komunitas Lengser Ambu Jawa Barat Podcast anu parantos diluhan ku awawan sareng adandan ieu luar biasa, ieu hebat sekali. Abdi bangga yen geuning seni budaya Sunda khususna padalangan, khususna wayang golek mau lagi terus di Ropea di Pulasara. Insyaallah. Nah, langsung we karena hiji aya abdi aya hiji kalimah nu luar biasa anu lamun maca eta teh asa ningali ka diri abdi nya eta kieu kalimahna teh. Lamun urang teu nanaon di ditu ge moal dina naon, tapi lamun di dieu urang naon-naon di ditu ge niscaya bakal dina naon. Semoga Eta maksudna kumaha ciga. Kita kata-kata sahaji. selarasan dina pagelaran wayang. Boy. Nyetak wayang ieu aya dua pilaran. Kadinya heula panginten kita walaran walaran jawaban sanes walaran jawaban aya dua pilar. Nyata pilar hiji, pilar dua, pilar hiji nyaritakeun padalangan, pilar dua nyaritakeun pawayangan. Naon lain padalangan, aya naon heula aya pawayangan. Lain pawayangan mah anu nyaritakeun carita wayang anu dipisuakeun digerakkeun ku dalang. Contoh-contohna Mahabharata lalakonna kitu ku dalang gitu. Namun ai padalangan teh anu nyaritakeun eta wawasan dalang anu eusigna dina padalangan teh nyaritakeun bab kemanusiaan gitu ya. Bab kemanusiaan. Sepesan tadi teh da moal ayana naon salasna mah eta teh misi dina pawayangan yen wayang mah kudu bermisikan siar agama. Nah, seperti sebaliknya kan tadi panggilkan moal ayana naon da teu naon. Jadi nganu harti lamun urang teu ngarasa dosa naon bersih. Harus bisa. Eta apa eta? Nya. Naon atuh urang bersih. Da urang asal suci meureun kudu kembali suci. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi asal ti Allah ulang kalau eta bab wayang mah kana budak-budak biasa mesek dugi ka dinya dina pagelaran mah wayang itu siar agama kan gitu. Ngarasa. Sapatos mali aya nu nanya dina wayang
setiap dalang sok aya nu kieu tas di mana deka mana bawa naon ti ditu geus kapanggih eta waca ieu pan tauhid gitu tas di mana deka mana bawa naon ti ditu geus kapanggih eta waca nah ieu kalimatnya kalimat saha dan masih emut Bapak leres pisan eta ciri khas iya kalimat sakti tuh anu memunculkan seorang almarhum Abah Dede Amung Sutarya tawaleh namina di emut khususna ku masyarakat pecinta semua seres agama kena ya kayak Leres tapi pisan. dibungkusna ku bahasa urang sandiri wayang nganung sirip sinir siloka benten dakwah wayang dakwahna para ulama sareng dakwah dalang terus kieu mohon Aifal para ulama mana para wargi sadayana urang sami-sami salat berjamaah salat maghrib salat isya itu memang kewajiban urang itu manfaat fardu ai dalam makan teu mungkin kitu manya karesna jadi mangga urang salat maghrib salat asar sanajan eta kunut sanajan eta ajakan bener tapi kan teu terlarang ewa teh banyak Arjuna yai kunut henteu nya Maria sok anya tuh kalau urang salat isya asa teu pantes sanaos eta teh bener tapi da teu nincah sing horeng sanaos ieu beragama tapi teu nincah mah geuning teu enak ka urang padahal kumaha atuh sirip-sinirna kaula teh teu waleh menekung ka nu maha agung munajat ka karsana nu maha kawasa dina wayang mah garis miring salat eta teh artina teh salat ibadah lah gitu aja upami kecap dalang teh naon hartosna ai dalang teh kapungkur mah pantina dalung lampu lanteranya itu gunana teh memberikan penerangan anu kapoe tuh kan leres dalang itu jadi dalang mawacaan teh leres dalang mah lega tarang tapi mending kena lega tarang jeung lega sawah mah lega sawah mah maot ribut kayak lain lega sawah mah maot pan teu bawa ka maot tapi lega tarang maot ka bawah alam jeung moal aya ribut karena tarang maot teh moal aya ribut warisan tarang kayaknya sampai salah aja ngomong gitu. Jadi kalau begitu mah bisa disebutkan dalang teh guruna masyarakat. Tiasa kitu lah mung panginten seperti ai dalang mah disebat mah aya wahyu di dinya. Anu karaos ku abdi karaos ku pupuna di oge Bang. Da upami dalang nuju ngawayang keung ngancik wahyuna. Sagala rupa jadi di dinya. Anu karaos. Abdi ngawayang sanes dinten dua dinten panjenengan adi nalika nuju panen acara ayeuna mah da tos tilu sasih pada ka sasih teu manggung si koplok coronanya ada si koplok corona dengan sesah Leres bisa. nuju panen mah panginten ngabayang teh sanes 2 dinten 17 dinten liren sehari 14 dinten liren 2 hari da upami ku syariat urang jalmi 17 poe teu sare muhun da makiat eta di dinya aya wahyu anu karos aya faktor X ngawayang mah bari jeung apa dalang masaurna teh tekenging pipis tekenging BAB ai pipis mah angge selang ngan ulah pipis ka awewe bae pipis dipijeun aya pipis kudu ditampung aya pipis raos sanes apa ngadalang teh di tabu dalapan dugikeun ka tabu 3 kadang tabu 6 subuh apa eta iraha pipisna eta anu disebutkeun langsung tadi ka abdi dina ngawayang mah aya wahyu aya faktor X ka abdi nu karos ka abdi mah nuju ka serang diare aya dalang diare anu nuju tatalu mah kita budalapan duit kita busalapan geus kacai tapi naik panggung nyepot ngange beno torok-tok ngancik we wahyuna di dalang sanes wahyu anu di Cimenyan ieu mah wahyuna wahyu aja bedegong ngancik we wahyuna di dalang hilang gitu jadi geus lain dan di nu ngadalang lain wawan di nu ngadalang tapi kidalang tadinya aya wahyu anu faktor X teh lah munggul pawenang malupikeun warisan ti Abah Dede Amung Sutarya hartosna mah munggul pawenang ai munggul pawenang teh munggu hirup di alam pawenangan kebahagiaan di alam pawenangan
Tah ayeuna aya anu disebut Putra Munggul Pawenang PMP, aya oge Munggul Putra Pawenang. Awawannya Munggul Putra Pawenang. Munggul Pawenang Putra. Munggul Pawenang Putra. Sareng Putra PMP. Tah Pak dina watos urang kelas teh sakedah. Awawan teh pamit lepat kelas 3 SD terus naik panggung. Kumaha ceritana awawan? Kapungkur panginten abdi nuju ali sok dipangdamelkeun wayang tina taneuikeun kupun paman sok ngawayang di tiap pulodo nalika jeunatna aya Ci Omah tukang warung ngawayang di dieu abdi ngawayang teh sok seueun nonton warungna rame nalika dibayar Rp50 tapi aya kana gantungan mah kana borong di bawah beuki gitu lumawi kana gantungan teh ayeuna teh senang we da dileutik diajar kana gantungan gitu dugikeun ka sekolah memang di kampung teh cenah gitu kan harus abdi setiap wangsul sekolah ngawayang ngangsul sekolah ngawayang nya urang Kuningan mah sa pelosok Jawa Barat teu aneh pami abdi ti Nengdalang teh margi ti ali terus alunningaeun gitu kampung pun Bapak wengi di siang Bapak wengi abdi siang upami adandan sami di awit SD oge kawit SD seneng kana wayang begitu SMA ngali terusan ieu teh Kang Abdi mah salah satu manusia paling berjasa mentor teman, kakak, orang tua, musuh, saingan, pokoknya luar biasa. Salah satu jasa Abdi pajangan ku awan mah tadi Bapak Dede anu ngawayang wengi awan usiana teh abdi mah awan ngawayang wengi abdi usiana. Jadi turun temurun. Nah, upami awawan makan mohon diiringi juga dengan akademis di SMKI, KSTSI, khusus di Pandangan. Upami adanda kami oge. Abdi mah di SMA lebih biasa. Kelas ka ISBI. Oh, tetap sama. Jurusan Padalangan. Jurusan Karawitan. Sekarang kami cepat sarjana di 2 tahun setengah terus dari sarjana. Kan kami gitu. Mohon. Karawitan. Kabujang di demo teh. Para dosen abdi tapi nampi lah. Bias ikhlas. Dah abdi udah gong mau bikin arah sekali kali. Bae lah. Yang penting mah kawayang mah parajang we. Tahun 87 awawan janten dalang terbaik tingkat media. Sumoho. Di mana? Waktu diayakeun di STSI. Di STSI Jawa Barat. Oh, nuju kuliah hari tadi. Sumoho. Luar biasa. 2008 juara kategori penyaji wayang golek terbaik Jawa Barat. Itu luar biasa. Itu oleh Pepadi. Sumoho. Persatuan Pedalangan Indonesia. Lajeng dina 2008 janten juara kategori garap catur terbaik. Garap catur maksudnya kumaha? Ai garap teh cabak wayang. Cabak wayang merangkeun ngibingkeun. Ngarigakeun wayang supaya wayang hirup siga jelema gitu. Siga panjauhannya. Mana tiasa di ieu teh. Ayeuna ngarigig ngarekap. Nah, itu sebetulnya garap wayang. Kumaha si cepot sape kan. Setiap tenang gitu. Ya jadi ngarek wayang kita terus tebak. Ieu nu ripuh gitu. Ieu nu tenang untuk boga hutang. Udah guna giri we yang banget iki. Ya. Ku gerak wayangnya wayang ieu capek, terus wayang dikitukeun. Dah. Tah wayang gitu itu disebut tos porno. Iya. Tapi Abi resep eta. Anu kieu nya nutup ieu tah wayang kita. Duit nu hajat ya. Bayaran aya. Jangan. Jadi lupa-lupa lah gerak wayang. Eta anu tadi anu gelut teh namanya teh naon istilahna? Oh, itu garap masih kalebet garap wayang. Garap wayang kene. Perangkeun wayang. Pokona tinu cabak-cabak wayang sebutna garap. Garap sabetan garap sami wae kalinya kene. Kenaon teu dah dikodoknya eta wayang. Darupina panginten siloka nya. Siloka dah dibuka di wayang itu falsafah. Mohon. Da geuning urang ge lamun teu dibuka moal ngalahirkeun jelema. Moal teu dah dibuka. Moal hirup. Abdi we
diantam apa teh hirup, dibuka apa dikodok hirup. Sami apa? Karena sami ada yang kadang sok ngondok sorangan. Mohon gitu. Ya, yang mana-mana Paul. Tapi kan dia mah nyari sanes pono. Orang menceritakan falsafah. Dalang mah tuh kawahyuan. Kan unggul. Abah Dede Almun Sutaria almarhum parantos ngawariskeun naon rupi dina hal boh padalangan boh pawayangan khususna pelestarian budaya di Jawa Barat. Di antawisna awawan Dede Almun Sutaria Kang Awan ayeuna teh 45 tahunnya. 40 genep semua tersebut. Tapi rasanya 18 ya. Kahoyong mau deka, wangsul deka 80. Aya Asep Koswara, semua aya Yoga. Sahadaya anu putra Bapak Dede komogetna opat sadayana tiasa ngadalang. Sadayana. Puna di oge yoga biasa ngapaya. Sadayana biasa alhamdulillah biasa. Abdi sering ngalangkung upami bade ka Pasir Layung, buka Cartil ngalangkung mohon KPMP itu. Aya patung Bima. Tah eta kumaha maksudna? Eta teh patung. Nah lain patung cepot. Panginten ai Bapak Dede mah sejarahna saur punini gitu. Kapungkur nalika pun Bapak dilahirkeun teh ngabuleun bungkusna teh sapertos Bima. Jadi bulan Pak lahiran. Nu ngawe pun Bapak mah tegasna ge sapertos karakter wayang Bima da mulai ku dalang Bima mah sebagai satria Hamengku, satria Penegak, satria Baguna Pandawa. Naon Hamengku? Ai Hamengku teh figur jujur. Bima tara bohong. Naon ai Penegak? Menuntut negakeun keadilan. Ai Baguna Pandawa. Jadi Bima mah setiap Arjuna hayang dahar Bima nu neangan dahareunana. Tapun Bapak teh sami, pun Bapak teh kepala punggung keluargana di sadaya. Upami Abah Dede idola eta. Namina teh idolana ka Bima. Upami awawan. Karakter wayang. Ai idola mah abdi teh kana wayang mah kana Gatot Kaca. Tapi da sadaya nabi panginten dalang mah nya ka wayang. Sapertos Gusti we panginten Gusti mah dengan beda-bedakannya akan usah salatnya anu taranya. Dasar ge makhluk Allah. Sapertos dalang. Ulah itu mewah kadorna, terus sama teka karesna dalang kadornanya ada wayang dalang. Kadornanya ada karesnanya ada wayang dalang. Dorna budi dicet deui, karena rusak dilalusan deui. Sami panginten urang sareng kawasan. Amin. Kami adandan, wayang mana tadi di Picasso? Sadayana wayang resep. Sadayana. Kena resep wayang dalang eta. Wayang dalang. Wayang nasional awis. Oh, awis. Sabaraha? Elah sih mah dari dalang malah cara syukur niat pas nya bakat orang tadi modal kami aja. Pilu waktu. Bakat hasrat modal. Kada siiri. Bakatna sae, modalna ageung, hasrat teu aya. Moal terus. Kadaekna resep bakat ageung, daya bakat, modal ageung daya bakat. Moal. Bakat sae, hasrat ageung, modal teu aya. Magi kami jongkok padalangan anu layak ditonton. Kirang-kirang nya kadang ngaluarkeun alitna dugikeun ka 300-500 juta gitu. Hah? Eta teh kanggo pleser wayang, dekorasi panggung lah, kada indah. Itu nonton teh sajajan nonton ninggal dalangan teh pan. Nonton teh dekor panggung ngaraos, wayang ngaraos. Upami persyaratan jadi dalang. Ieu kan teu samanea, ada aya kriteria sapertos kumaha. Upami persyaratan janten dalang, panginten di dalang aya sabaraha rupi mana. Aya dalang mandalangan, dalang mandalungan, mandalungan dalang, dalang katurunan, dalang tuturunan. Maksudnya apa? Aya dalang mandalangan Abah Asep, Abah Dede. Sana terus daya. Tapi power Dede Amung, power saudara masih melekat di masyarakat. Itu dalang mandalangan. Mandalangan. Aya dalang mandalungan. Gaduga melah, gaduanya, tapi teranabu. Aduh. Nabu teh, kewe aya Agustusan di umurna. Bibina aja teh. Bibina aja. Mangnya, mangna nyumatan. Anu katilu.
Mandalan. Tiga gamelan. Sabarina tadi. Tiga wayang. Tapi sok aya nu manggil. Pami nabeung ngabon. Gamelan nyewa, sistem nyewa, wayang nyewa, sinen nyewa. Jadi ayah dalam seperti itu. Ayah sih. Ayah di lengser. Dengan usangan. Ayah dalam keturunan. Dalam keturunan mah pamili urang mah punten sanes dibantu tos daya. Almarhum Riswa. Oh iya Riswa. Rusman. Anjeunna sanes sutradaran tapi anjeunna muncul ka permukaan dalang biasa adalah. Pojok si cepot. Padahal sanes sutradaran. Tapi anjeunna bisa ngadalang diterima ku kalangan masyarakat. Ari dalang katurunan abdi. Abdi aya yoga aya dadang. Itu teh sebutna dalang tuturunan. Mawi di kusina ge disebutkeun seni Sunda tuturunan tetara seni Sunda katurunan tuturunan. Mawi anu masih kena melekat di Jawa Barat dan anu diterima cepat di Jawa Barat masyarakat Jawa Barat. Ini nanti turunan dalam bisa. Sebab lain ada abdi di SK Popadi ketua diklat di Popadi Jabar dan tinggal di jumlah padalangan di Jawa Barat di Popadi Jawa Barat dalang itu mungkin kayak 600 lampu dalang anu bisa tapi nu jadi dalang sabi orang ayah dadalangan ayah bisa ngadalang ayah jadi dalang naon ayah dadalangan bukan akang nonton wayang, ayah wayang nonton. Bakal apa? Karena cerita dan bakal apa? Karena tokoh wayang. Dacan bijil wayang asal yo, akan kesuni wah dona keluar. Eta dadalangan disuet mah. Wah ya Bima. Ada penting keluar kucing. Kucing seto, kucing gering. Gitu. Eta disebutna dadalangan. Ayo bisa ngadalang, kan gua abdi diburukan. Ngaranci satalu didamin biasa ngadalang mah. Tapi lu susah jadi dalang. Terus bisa. Nu kumaha nu jadi dalang? Nah, tadi teh ya, aya faktor X anu wahyu dina ngadalang. Faktor X. Oh, wahyu tadi. Nu tadi teh ya. Gitu. Anu kumaha nu bisa anu jadi dalang teh? Anu bisa menguasai karena tetekon padalangan gitu. Di urang sok jadi pasean naon deui tetekon. Beres. Padahal bari jeung ongkor dipasyakeun bari jeung teu nyaho naon gitu tetekonnya. Iya, tetekon. Padahal upami dilenyepan ai tetekon maksudnya mah laku kuning hirup, Pak. Kuning. Tetekon aya di dia. Upami misalnya bahasa aya tetekon aya tayakan kan gitu. Aturan. Kata-kata kalau berani emang saya kadang-kadang kata-kata di mana spino mele-mele kadang-kadang beja berarti hidup geus waktu upami saya genre akan nabi style ya pindah pada seorang dalam pemilu di Jawa Barat itu terus kau di sana yang mengatakan Jawa ayat-ayat opat namanya opat gaya hiji gaya bapak haji demokrasi dua gaya bapak asunana ilu gaya kali-kali ayat-ayat kalimat muncul nyata-nyata gaya nasi dalam aksinya ada gaya pada langsung tanya mumpung saya aku mati kepaminta kalitan salah almarhum bapak sini panggilan upami ngawitan pasti ngawin muru contohna lupi sungsang kawitan aksi itu salah pami ciri-ciri putra bapak abdi asyik lah yoga rata-rata ngangge muru
salah pembaminya sejarah itu karang-karang urwa yang muda jadi bilang ke kamu vaksin tuh anu adik-adik tanda saya Gunung Sali ayam kawah, lagu lama, syur. Sari ngobrol-ngobrol jadi masyarakat ayah cuma benar-benar khusus di Bandung lah daya makan maksudnya kami umat di Jawa masyarakat didoktrinasi dua kubu pilih aja unggul Bapak Dede Bandung Utara masyarakat Jawa Barat terus kubu dua kubu ya sebagai gaya panggilan yang era ayah oke sebagai gaya panggilan tapi tetap gaya pendalangan gaya kenapa sebaik makin lagi pasawahan tempat kubu gilihan yang mugul nama menjelajah Jawa Barat. Menjelajah Jawa Barat. Aika-aika pacar di sering tapi tidak senang Bapak ini. Disebut-sebut jago cara parawang ayah bahasa Jawa panah sana pacar lagi posok ringan nanti tidak teman Bapak Dede sareng khusus kanggo naon sok liburan liburan batu-batu iki masih alih soal saya liburan iya calon ya lah kadang-kadang kosok ngambil kadang-kadang jadi musri kok bisa dalam hayang payu salin wayang istri bukan pernah jualan kuburan bulan Maret jadi supaya harus usaha kudu mawa listrik sila makan makan apa ada dengan wayang mah legenda dalam kayak payu kudu sare wayang kudu nyekar bulan sama pada apa dan bagi pembicara misalnya di desa semalam makhluk kritik dari ayat tunas semua ayat tiba-tiba habar-habaran wayang semalam wayang semalam makhluk fiktif kan kunaon diajakin Semar supaya didinya wayang bisa bermisikan agama Islam supaya bisa membawa syiar-syiar Islam. Lamun daya Semar yang sahan dakwah dina wayang
Wali asli. Mata mau wali. Wali nu ngadamel Panakawan. Wali. Sajarah wayang teh gimana sih salaresna? Ai wayang, urang bicara wayang adalah upami bicara wayang golek. Mohon. Tatar Sunda. Tatar Sunda. Tatar Sunda benten Priangan, Tatar Sunda Jawa Barat, Tatar Sunda benten. Ai Jawa Barat, Bekasi, Cirebon, Jawa Barat. Ai Priangan, Bandung, Sumedang, Ciamis, Tasik, Priangan. Ai Tatar Sunda mah Baduy lebih ka Brebes eta Tatar Sunda. Ayo disebut wayang papak, wayang purwa. Ai wayang papak, wayang babat Cirebon, wayang cepak. Cepak. Kapungkur nyaritakeun masalah kayaan budaya Cirebon. Ai wayang purwa, disebutna wayang purwa teh wayang mimiti. Anu diake ku dalang ayeuna disebutna wayang purwa. Itu nyaritakeun tentang Mahabharata. Ai maha nu teu aya bandingan. Ai barata teh laku. Si goreng itu nyamparan kurang, sih kalapan kurang tapi memang gak bandingan. Dan boro-boro indung bapak rumah kawasa gusti mau bisa ngalangguakan laku orang dari kalapan seorang. Malah disebut ini ayat buku Mahabharata. Dari tadi Barata Yuda, Barata telaku, Yuda perang kalakuan di batinian nama. Lahirian divisualkeun ku Korawa jeung Pandawa perang. Dah kayak kita jadi berarti teh aya di urang bisa pokoknya teh merangan berarti udah san pokoknya Pak. Merangan hawa nafsu, pangabutuh, ini isu balik sore berarti udah merangan hawa nafsu, perang pangabutuh dina diri. Mana nu goreng, mana nu hade, padahal berarti udah. Si goreng cerita wayang teh aya di dieu ke di urang ke. Upami kitu mah berarti nalika urang menuju wayang. Wayang teh ngecak layang. Layang kan. Kamu kan orang wayang teh sebenarnya teh wahyang golek, sanes wayang golek. Oh wahyang. Wahyang golek, sanes wayang golek. Wahyang teh ai wahyang teh wah teh wahyu. Yang teh hiang. Jadi wahyu mah wahyuna parahiang. Nu mah ulah heran dina wayang sok sanes-sanes 400 ka Islaman. Sok aya seperti hiang maha agung, hiang maha tunggal. Da mari kapungkur mah wayang budayana budaya Hindu dan kacana Islam. Tapi sanes berarti wayang Hindu sanes. Da urang berbicara wayang naon tadi teh upami wayang golek. Ya berarti disebut Tatar Sunda punya. Tapi upami wayang kulit Jawa punya. Upami wayang uwong India punya. Nah, salita nah urang nyarak memang di India. Malihan saur dongeng na para darang kasubuhan kapungkur pun apa. Saurna teh mau dia. Nalika kapungkur para wali nyebarkeun Islam. Pada nyebarkeun ka para pasiar agama teh para kapungkur masih berlabuh di Cirebon. Da teh selabat mali aya budaya anu kental nya anu geus ditu meragu naon wae. Nya para pasiar anu berlabuh di Aceh, nu Aceh disebut Serabi. Dan kapuro Jawa sesalebat pasiar agama margi jadi aya budaya anu sesalebat. Nah, pin kuda disebut pin ternawal direkan para pujangga. Jadi kita nawar tadi sama budaya direk kawe. Iya budaya dari Islam. Para wali. Kumaha sebab dari Islamna benten carita Mahabharata babon India, jeung carita Mahabharata babon Raja Purwa teh wayang tos di Islam. Seperti di India pada gaca raksasa di India. Raksasa. Buta. Dari bikin para raja leuweung. Tapi kan orang mah kirang sae seorang kepala negara alibi wujudna buta persis. Alibi digeliskeun. Henteu raksasa. Gatot-gatot makanya kalau seorang panglima perang permainan mah Jenderal Muldoko lah gitu. Tapi berwujudkan buta. Tidak pawe. Ku para pujangga teh Gatot-gatot jadi kasep. Di Raden Gatot-gatot pada asli nama buta, Pak. Tah perubahan-perubahan itu anu melalui proses anu ratusan tahun. Drupadi dia mah suami terima poliandri teh. Poliandri Suma Bima Arjuna kelas Dharma Bima boga anak. Di dia mah. Tapi di urang kan aseng poliandri Islam apa punya suami 5. Benar jadi Drupadi teh suami istri Dharma Kusuma, kedua putra Pancawala.
ai panca 5 wala lupa dengan loba anak 5 nu Pandawa tadi. Jadi memang hebat para pujangga bageula. Luar biasa kalau bawa wayang teh gitu. Memang pakai aturan itu. Sebenarnya Mahabharata tadi. Mari kan debat Islam angin kitab Mahabharata. Luyung tadi teh atuh. Anu nyaritakeun tentang kahadean, tentang kagorengan. Luyung jeung Islam anu teu disebar. Diangewet lah carita wayang. Aduh ieu jero pisan. Janten memang sejarah wayang teh teu lupa dina kehidupan manusia. Semua atuh. Eta pasapana gua pamit itu, pamit di Ciletuh. Anu sebatin terjauh tina kehidupan manusia pan semakin dari wayang teh tina wayang. Mohon. Keur diintos janten wayang golek. Wayang golek. Ai wayang teh bahasa Sunda bahasa Jawa sok robi huruf mimiti ya. Model walingin jadi beringin. Wayang teh jadi wayang. Ai wayang teh kalangkang sa kalangkang ulang di alam dunia di emas dina kacamata agama al umru wal insan wa dunya umum ya urang jeung alam dunia ibarat kalangkang. Wow. Ustaz enton. Dan ngali. Ustaz enton. Ayo urang mah salah sebatin ustaz ya, namanya ustaz. Makede. Lamun ustaz kade, ustaz mah bukan punya karena nomor kan dina kamus bahasa Arab mangga buka bisa pada Nabi Muhammad. Cek dina kamus bahasa Arab. Dari ayat ustaz, ayat ge ustaz. Pakai Z. Lamun ustaz dina bahasa Arab hatina teh hileud. Oh hileud. Ustaz teh. Teh awal. Berarti hileud enton. Ustaz kade. Tidak. Ini pada sebuah yuk penghinaan perahan saya. Ustaz. Ngan urang Sunda sok terbelenggu ku bahasa. Tak kemana tak? Berarti tak teh leut kemana? Teh kentap. Kamus bahasa Arab bukan ustaz tapi ustaz. Ustaz mah guru ngaji. Mah pilih pelajaran bohong. Kata dibuka di kamus bahasa Arab. Amin tong dibuka. Para sebul, ustaz. Mun aya ustaz Naimun, jadi jarong Pak. Bulu kan ini bulu. Itu kan memang benar. Jadi pemilik ustaz enton ada lain cara ustaz. Ustaz mah hileun enton. Adanda Senawangi manutikeun di yayasan nalika Abah Dede Amu Sutarya itu janten salah serius buku-buna ketua amal yayasan. Nah masih aya eta. Ayeuna mah terus dilebur mungkin dari kampung kurma umpami anu nguruskeun perarangan eta urusan yayasan. Bapak Dede, bulan upami anu buat sareng ka pamerintahan jembatan anak mari. Tah ieu mah hiji paliungku. Yang Bapak dan Hartosna warisanti Abah Dede Amu Sutarya teh sanes pun ukur sakukur padarangan sadaya boleh tapi oke organisasi. Karena sanes di zaman Bapak kene kalau di ngomong satiracan aya aya yayasan. Anu di Jawa mah moal aya yayasan Padalangan, aya di Jawa Barat yayasan Padalangan. Tah ningali Pepadi ayeuna ieu panitia nuju corona ieu sebagai organisasi kumaha ka para dalang memberikan pilihan-pilihan supaya tetap eksis. Aya teu? Kamari abdi sampai Senin nuju aya ngobrolan di Lorompok. Dinten Senin teh bade kempungan ketua Kopadi Jabar, mulon para dalang intina dalang anu jantung benteng dina padalangan teh dilihat aja munggul corona. Ini bade dinten Senin bade duka di rumah tanpa sauna bade ngomongkeun para dalang kumaha ieu lengkah salanjutna ngeunaan perizinan kangge
hiburan, tapi dalam apa? Ayam hajat dalam tuan, ayam hajat dalam jualan. Ayo menteri PHP ke. Bagaimana mereka di sana waktu sekolah PHP. Itu kan kalau pakai itu lagi itu kan. Jantan tos aya ya nunjukin sebat daya kreasi di pihak organisasi. Ayah, namanya Pade. Alhamdulillah kan ketua Kompani Jawa Barat, Suntos. Oh sahaina. Ada teh Pak Haji Darsa di Karawang. Di Karawang. Kawitna Pak Caca Kuswara. Saya Caca Sanita. Kamu tuh memang Kompani Jawa Barat. Beberapa tahun kapongker kantos pake kali-kali pimpin ku Pak Iwan atau Raja juga ayah naon pernah waktu ayah jadi ayah sendiri teh ku keberadaan para dalang nonoman Abdi, Pun Adi, Ayu Dadan, Adi Aruna, Adi Hidalang Kape mau ya Pak Padit ya nah Aruna ayah ke musyawarah luar biasa ada nanti kongres sanes kangge membentuk Kopani baru kepengurusan harita kunaon abdi nuju Pak Caca karena kan Pak Caca kapungkur nuju Sekplina Bapak Dani Bapak Gubernur harus orang gampil ngadeges kangge milarian dana dari kampung Kopani di kainan ge punya dana abadi ya kayak kegiatan ulang proposal daya dana abadi di Kopani dari pemerintah khususnya kanggo para dalang apakah ada perhatian khusus para pelaku seni lah tapi istilah kenalnya kali sadedeng gitu ta kangge saat ieu kangge di Kota Bandung gaya anu lah gaya kan tapi kamari mah ninggal di Kabupaten Bogor Ketua Kopadi Bogor bersama kerjasama gawe bareng sareng pemerintahan Pemda Bogor, Pemkot Bogor, sauna para seniman teh dibantos, dikiriman sembako, nyacisna, terjadi di Kabupaten Karawang, sami, tapi Kota Bantai. Mugia, ayah, mudah-mudahan. Harapan mah kedak. Minimal izin relahnya. Nah, tadi pasien ini kan suatu ayah bantuan kami para seniman kan ulah berbicara dalang lah, tapi dalang ini membawahi para penayangan anu jumlahnya 40. Oh salah. Eta teh dalang 40. Karena nayaga kagungan putra we 3 jelema. Berarti ge 120 ada tuntut anu nganalkeun dalang. Dalang teu manggung rek di mana? Mohon. Tah karena mah di pihak pemerintah atau tiasa masihan izin, tiasa masihan bantuan berupa keuangan sembako, atau beri izin untuk hiburan dengan cara mematuhi protokol kesehatan. Apa salahnya? Dan nonton wayang mah benten jeung nonton bena. Upami nonton bena nantung jaro ge da wayang mah tertib dari yuk di Balondongan. Paling seueur 300 jamaah di Balondongan. Jam 12 katanya. Jadi kan jam 12 dan jam 12 itu mah paling cuci coreng cangkor sih oke. Padahal wayang mah tertib terus dirinya pemerintah beri ieu kadalang sok selipkeun ieu masalah Covid dari penerangan sajabani dalang mi usaha tapi tetap membawa program pemerintah untuk menjelaskan masalah Covid ke masyarakat dalang mewacana tapi ente ieu makanya izin sesak aya aturan aja kacana solusi teu modupina geus sanes teu panginten daca mudah-mudahan kageuing para pemerintah Kota Bandung kumaha carana panginten terutama ka Bapak Gubernur Bapak Jawa Barat panginten da margi aya abdi mah Pun Adi panginten dalang-dalang di kubu munggul pemenang da biasana dalang mah di Kota Bandung padahal Jawa Barat jalan-jalan keluar kadang pernah mun teu lepat manggung di Sumatera Sumohon kapungkur abdi kenal kana Yagana di Riau di Riau nyandak Didi Porkasnya leres
Rio, kantos Rio. Terus kamari wangsul di Cina. Oh, makanan di Cina. Cina. Atau kumaha eta bahasana? Ngaguna kesan sombong. Ngomong. Jadi abdi Prancis. Prancis tuh nya Prancis. Karena di Prancis. Kan buruk bahasa ditembak. Ya ke Cina abdi ke Prancis. Sampai dah aya makan damel wayang abdi kan nonton di Waktu di Cina. Gaduh kebanggaan tersendiri lah. Sanes ampun sanes bade nemongkeun si Kamacan sanes. Di Cina anu abdi terharu. Ternyata di Cina wayang itu setiap sekolah punya galeri wayang. Setiap sekolahan TK, SD, SMP, SMA ada galeri wayang di Cina. Kenapa di Jawa Barat tidak seperti itu? Aduh, kayaknya apresiasi. Kemarin abdi di Cina 49 negara membawa beberapa macam wayang, pagelaran wayang teh 111 macam wayang. 111 macam wayang waktu di Cina. Waduh luar biasa pokoknya. Di backup si pemerintah Cina gitu. Sadayana transportasi, transportasi aya sponsor CSR BCA. Kan aya agak sakitu seueur nah sareng ternyata 12 tahun. Wow. Kemarin di Cina waktu di Cina teh dalam memperingati kagenep tahun wayang masuk sekolah. Diperingati ngulem beberapa negara. Dengan ciri khasnya sewang-sewang wayang masing-masing negara. Tapi kemarin anu sambutan terbaik wayang Amerika sareng wayang golek di Indonesia. Jadi hayang ningalinya. Cobi adi ieukeun tah. Ayeuna urang nyaritakeun cepot jeung Dewala ngomongkeun naon atunya. Ngomongkeun ieu we atuh ngomongkeun supaya urang bisa nambah deui tah. Cok daripada orang jauh-jauh ke Cina dengan awawan di diri aja cebian. Halo guys, kita nonton Cepot sareng Dewala duet maut dalang awawan sareng kidalang dandan. Yuk urang tinggal. Keprokolan. Bingung pikiran reng ya. Kumaha kitu Kang dek nabeuh pan ente nu hajat itu menang izin. Betul. Ai teu nabeuh pan meureun anak jeung pamajikan teh pan kudu dahar. Sedangkan kan urang kudu dibayar. Setoran, listrik, dayaga urang penayagan anu jumlahna 40 baruga anak, nu 3, nu 2, nu 6, nu 11 wae anakna aya. Pan eta teh urang teh urang teu leuwih aya meureun 400 jelema di bawah urang teh. Sedangkan bisa daharana teh kumaha cek manggungna urang, ayeuna urang teu manggung. Kumaha nasib maranehna? Ari urang mah aya kene jual. Aya kene jualeun, aya panayagan dek jual naon? Nya, aya dalangon aman lain sing sombong. Pan motor geus eueuh. Sepeda geus kaancam. Kaancam. Apa yang HP bukan untungna ai akang mah boga pamajikan rapekan. Maksudna nalika aya bencana virus corona pamajikan mah beralih dina ngageulis teh jadi jualan kulkas, harta naon wae teh geus berkurang, jualan kulkas, jualan TV, jualan HP, ayeuna jualan sapatu urut pamajikan keneh. Jadi harta teh geus berkurang gara-gara si goblok corona ieu. Geus eueuh reng ayeuna mah tinggal kolor we jeung bersihna. Ayeuna mah hayu we urang ngajak jeung areng, urang menghadap ka Bapak pemerintah, ka Bapak Gubernur. Mudah-mudahan seniman para pekerja seni maksudnya urang demo gitu. Ulah demo teu meunang. Abdi-abdian urang nyampekeun aspirasi mah da urang teh tugas. Kewajiban. Setiap urang aya kahayang wajib ditepikeun ka pamimpin dengan ulah make tindakan anu anarkis. Urang masih geuning anu sok mawa-mawa semprotan ke demo geuning demo teh yok ulah ngarusak kayaan salah dina katerangan yen Allah teresepkeun ka makhlukna anu sok ngarusakan di luhur bumi. Teu meunang urang mah usulkeun ka unek-unekan dengan cara damai, demokratis jeung Pancasilais. Ayo mudah-mudahan ku ayana ieu virus corona
Bapak pemimpin sing mentingkeun kana beuteungna para pekerja seniman. Ayo ah. Hal-hal itu kan kedah disosialisasikeun semangat urang spirit sok sanaos aya dina masa pandemi corona malih masauna teh tina pandemi teh karek janten endemi atosna berdampingan kan masyarakat teh kedah dipasihan mumunnya iya ya izin teh sing enggal keluar deui supaya aya kejelasan lah utawi nama tiasa nembus eta motor jeung sepeda di Pagade sing awatos dah nah ada mari di bumi pun lanceuk mah kamari tos ningali eta tambangnya nya kanggo naon dengan gantung bae udah terus mulai baikon terus caket-caketnya sabang saning obat serangga obat mitos di sana kemarin kamang hanya gitu geuning seni mah ada usahana seni mah ada di masyarakat masyarakat aja seni para seniman bisa tua bisa hiji kitu kadua abdi boga keyakinan seni Sunda moal punah naon mah bisa tungtung di urang masih kene aya anu nikahkeun anu nyunatan seni Sunda bakal eksis pasti we dijamin moal punah seni Sunda margi lamun di urang geus eueuh nu ngawinkeun geus eueuh nu nyunatan seni bakal pareung dan margi seni mah berhubungan jeung masyarakat. Jarang intasi nanggap wajah. Terus bisa. Di mata Adandan seorang almarhum Abah Dede Amung Sutaria memiliki arti seperti apa? Wah, luar biasa. Sepuh, anu walaupun keras. Bapak Dede itu keras. Udah Bima lah, gitu. Lambang Bima teh pas dengan karakter almarhum. Bapak Abah Dede keras, ngelatih putra-putra Dede upami abdi awal ngawayang di pagelaran sesarang awan kantos di Pangandaran. Upami teu sapagodos sareng ditelepon. Langsung telepon panitia eureun. Oh gitu. Sebab ku hariwangna bisi anak ngerakeun. Oh. Gitu. Itu bapak udah itu keras. Proteksi juga sih. Wah, proteksi. Wah, ngalatih teh kudu setok. Heureui tong olah heureui macan bisa ngawayang bener. Gitu bapak. Tapi hasilna geuning kupuna cek pokoknya abdi tipun lanceuk oge. Hasilnya alhamdulillah di geuning oh ayeuna karaosna. Karaosna teh geuning ya geuning ayeuna. Aya tos kuat fondasi mah kitu ngawayang sagala rupa jadi. Dan omongan wayang. Akur. Wadidoy lah. Di mata seorang AA Wawan. Seperti apakah sosok Abah Dede Amung Sutaria? Oh. Bapak sajabiti luar tina garis nu sebat sepuh. Anjeunna seorang guru, anjeunna seorang dosen anu luar biasa, anjeunna seorang ulama anu luar biasa ngadidik supaya anak bener cager teh dina bab keagamaan pada selalu Bapak selalu masihan jangan anu ngamanatkeun kelas anu teriang di telinga gitu Bapak hadir jadi dalam sing napak dina ditincakan gitu. Yuk kita lihat dulu flashback. Nah ini dia yang sedang kita obrolkan, The Legend dalam Indonesia Dede Amung Sutaria munggu bawana. Ini lagi manggung di mana? Atau ada yang teringat? Itu di mananya ini ya? Di mananya dah? Salih aja. Ini mau di mana itu berapa ya? Kirang emut tidak margi. Kirang emut. Ya pasti aya nu ngapain edit lah. Salah satu simpatisan Bapak itu. Dan harus selalu pakai belangko. Tekon salah satu tekon. Disebut eta tekon. Tekon itu tekon tadi. Dan itu tekon teh sanes wayang anu ngajejeg utah. Bima heureuy eta mah sanes tekon. Eta mah disebutna wiwah. Tekon teh kieu panginten. Lamun urang ngawayang make helm. Eta mah tekon.
geus teu make tetekon. Da ngawayang urang ngawayang kadang-kadang salah dibeno. Lamun ngawayang urang di kawasan sa geus teu make tetekon, da ngawayang mah kada make takwa. Goreng-gorengna kada pangsi. Kadang-kadang ayeuna mah kadang-kadang tetekon dalang ngangge beno ngacu ngawayang. Tapi dina wayang lah keur naon tetekon padahal manehna make tetekon make beno. Tah dina wayang sebentos wayang setiap wayang aya karatagan, Bang. Karatagan, tak tahu. Mimiti torok wayang disebut karatagan. Cempala. Nah, kalau cempala kan ning not no ni berarti eta wayang bertetekon ketika mungkin wayang kitu. Tapi lamun torok tok ngapai jalan wisata. Berarti eta wayang geus tidak bertetekon. Nah, upami misalkan anu si cepot ngajejeg Utah atau Arjuna ngajejeg Utah si cepot, Bima misalkan gitu, eta mah sebatna wiwaha. Seperti kira contohna, upami urang aya menteri ka urang atau menteri pacamat, pada aya capang pacamat, buruan teh pasti bersih ya. Laras bisa. Sedangkan Arjuna pamili ibaratkeun urang teh menteri. Manya menteri kalau urang aya Utah. Bisa kirang ieu nya eta mah wiwaha. Tapi wiwaha eta bisa jadi guyon lamun dalang jago ngesna. Nges teh maksudna naon? Nyari nawayang. Nyari nawayang kira. Ampun sanes caritakeun jorok. Mohon sebel Abah Asep. Mohon. Nyebat kanyut Nya. dina si cepot. Kanyut. Teu aya nonton anu orang ya. Seria. Asep jago ngesna di dinya. Bener nonton teh. Tah ngawayangin gitu Kang itu wiwaha ge. Arjuna ge lamun diwayangkeun ku si Kang Dasim teh eta urang Garut. Arjuna bisa hayang aya urang tapi da lain dalang tukang dodol tinggal lu Kang Dasim awe aya kelut moal pati si awan ngomongkeun si Kang Dasim dan di Garut mah daya dalang ngaranna Dasim. Daya. Upami dijejeg itu mah berarti asa teh mungkin gitu Arjuna nyejeg Utah si Cepot. Nah, kita eta wiwaha disebut. Jadi naon tetekon teh, naon wiwaha teh kitu lah. Terus Bima hitut dut pan kucat mah urang we tukang ieu teh tukang aya presiden. Prut kita asa teh mungkin mah. Eta disebutna wiwaha. Sanes tetekon eta mah wiwaha. Ya. Beliau adalah seorang yang memiliki keterampilan mendalam, salah satu skill atau talentanya, pengetahuan yang sangat luas tentang karawitan, gendingnya juga luar biasa. Lalu beliau juga adalah seorang sutradara, pengatur lakon, pemegang skenario, dan juga pengatur adegan dan membawahi begitu banyak karya. Nah, salah satu yang menjadi luar biasa adalah tadi cempala. Cempala teh aya filosofi nggak? Nah, iya. Cempala panetek rasa, kesrek panggudang rasa. Ai panetek deh, upami titik koma ku cempala. Pot sompawon tening, nah, dek kana aja teh keuna kana rasana gitu. Oh, gitu. Upami kecrek. Ai kecrek teh panggudang rasa. Di mana rasa urang keur amarah, di mana rasa urang keur tenang. Ieu teh lagu sedih prihatin pati kecrek teh srek nong nang ning kulu bara. Tapi lamun kurang amarah curek koprak berarti kecrek panggudang rasa. Aya di kendang panuntun wirahma. Ai kendang mah jiwa dina gamelan mah. Jiwa. Lamaki turun sareng irama tinggi, irama cepat, irama kenor, tempo disebutna. Kumaha gumantung kana kendang. Sopir supirna gitu. Malih di nu ngawayang mah kenal mah pan jiwa dalang mah kenal. Gitu. Jiwa dalang. Urang chemistry atuh semua dan jiwa dalang mah kenal. Seperti lah. Amun sanes ngayekeun ieu. Di kidul ayeuna heboh. Abah Berlin maestro kendang. Abah Berlin teh sae ngendang Kang Esa Abah Asep. Tapi kan jajan tentu saya diambil Bapak Dede. Dan lagi eta tukang kenang mah jiwa dalang. Ya, mohon. Dan gitu. Ketika kita terus kenal, gitu. Selalu kami kapungkur tukang kenang Abah Dede abdi Oman almarhum. Abdi Oman teh sae ngenangan Bapak Dede mah. Tapi di saat ngenangan Abah Asep gagu gitu. Janten mami sifat kenang jiwa.
ayeuna kahebatan Abah Berlin misalnya tukang kenang di Pakidulan fotokopi Abah Berlin disebut lagi Abah Berlin muda lah seueun ngaku Abah Berlin muda memang luar biasa. Hiji deui awan rebab haliringna rasa. Ayo rebab haliringna rasa da siner mah nganak surupan teh kumaha cek pembabaraha kamu. Lamun urang rek ngalagu nikmat durian siner can ngagorowok rebab geus meula. Ngek peuting harita cek siner teh nu mawa pahaliringna rasa. Biasana si Midun sanes nu. Sanes. Next. Mangani, materi, maling, main, mabok, madon. Oh iya. Oke. Ya. Aya ya. Malah yang putennya pilih sok aya si manusia urang ada masuk bawa apa juga. Begitu tempat jalan berangkat jadi kacapangan. Tahanan klarifikasi. Kalau jalan komunan dalam masuk bawa pamajikanna. Harus banget dengan ku ini bisa urang. Ya dalam mah di jadi tujuannya kita jadi pantangan dalam. Oh. Madat. Naon teh madat? Aja. Nyambung. Lamun dalam geus terjerumus kana urusan narkoba. Dijamin mandangan-mandangan halus bakal digerus pelaku. Ya. Terus nu kadua mangani teh ngarakitan ada sesama. Lamun dalam geus ngarakitan ka jelema terus jelema nu patah. Moal payu sia dalam bakal geuna ka dalam. Nu katilu materi bunuh. Hanya dalam dalam masyarakat. Guru masyarakat. Kedua main teh judi balik sosial kampung dalam muli ke wih panggung di wih manggung kiu ada bagiannya taranan apa ya ada sekali masyarakat kalau mau susah jadi susah dua ibu biar dalam pasti ada dua ya tamari mungkin dalam secara maling jahitan di sesama yang lain maling pangarti maling panggungan batu tetap ada di mana ada muka filmnya mabok dalam minum mau benar dari kata mana minum misalnya minum nah boleh lah cuma kita kan ini mulai masyarakat dalam minum nama baik-baik aja bagaimana sih jadi bahan kesehatan saloki sareke karena itu benar harus sakna harus nukar tujuan rata-rata dalam akibat terjumus karena urusan pidana meningkat karena perdata kalau perdata dulu kawin beres sekarang tapi mabok tapi maling tapi ngabunuh beres jadi hampura tetap hukum berjalan pidana di mana hukum berjalan maka dalam mah meninggalnya KWW di mana sinden manawi masih emut saraha cengkal saraha jaya cerekawani atuh nah ai sinden mana sesuatu alat bantu dalang lah hiji biasanya ame menambah suasana dan menambah gelaran wayang simulasi wayang kedua pamanya ketemu di saat dalang istirahat mungkin jempe dan ayah hari ayah hari ini di saat siren hari pada jadi mikir namun kekurangan yang bakal dibahas supaya setiap kata-kata wayang bisa diterima ke kalangan masyarakat mari wayang ada mau misi mari wayang ada pesan-pesan moral yang disebut ST ya khusus cumikan nah kehebatan juru kawin wayang konyoy tina segala juru kawin jadi juru kawin wayang jadi pemimpin
di segala kami juru kami wayang. Jadi manusia. Juru kami wayang menjadi oke, dedu oke, tapi juru kami dedu belum tentu bisa wayang. Juru kami jadi pongan belum tentu bisa wayang, tapi juru kami wayang bisa kan menjadi pongan, bisa kan dedu, bisa kan kacapian. Tapi itu juru kami kacapian belum tentu bisa wayang. Nah, gitu aja jadi kabar nantinya. Juru kami wayang, jadi kami diminta, Yoyo, Roni, sama Cucu, sama orang-orang para dulu kami bisa Jawa Barat, di habis 105 dalam, acu di lumpur dan memberi penghargaan ke presiden Jawa Barat, presiden yang eksisnya kalian perdagangan, hadirnya luar biasa, biasa menggambarkan situasi karakter negara banyak. Jadi kaya semar terlalu tablo ada tekan si cepot jeung si dawa sesuatu itu sini eta mah ada terus kalian kita Pandawa Raja Sana dalam kata tekan sini selalu jadi terus semuanya di mana dalam membawakan jejer sini terus apa kata-kata dengan kaca cengking dan kaca pringgan dani dengan kaca ciamis cian juru alok ayah Kang Gusti Cianjur, ayah Kang Ida yang di Pate dan oke kontribusi di juru alok semua nah jadi alok jembatan kami dimana kami bisa pindah rasa gitu aja lagu anu sok diwajibin di alok terus kami minta di bagian alok pemilihan alok cempe kami lebat kami dan masih kena aja kata sebat angku masih di mana mau pakai alok maestro Abah Lukman, Abah jadi Rosida sama tuh. Anu saja jalan Abah Lukman, saja jalan Abah jadi Rosida. Wah, luar biasa. Urang cintakeun Abah ya abdi mawantur, urang cintakeun kanggo para netizen. Halo guys. Netizen salam dunia ya kumaha mugia non rupi di pedang tadi memberikan hiji edukasi motivasi oge inovasi kanggo urang tetep ngadeudeuh karena non rupi seni budaya Sunda khususna dunia pedang sareng pawayangan wayang boleh memberikan seni tradisi anu dipindihan ku sidir-sidir di kalangan ku siloka sasmita kalayan di limunan ku simbol buareun zaman kiwari anu aya patula papalina sareng kewajiban manusia yang manusia teh diwajibkeun atur sareng syakur ari dalam makana pawayangan teh nyaritakeun salah satu bener adil. Oke, luar biasa. Aya tawis kadeudeuh ai teh ti pupuhu kala JB. Alhamdulillah. Nanging sateu acana ieu teh nada sapunten papilih aya kalapatan. Sami-sami. Mugia ditampi anu ti langkung dipayun ka Kang Awawan. Aya Awawan sumuhun disanggakeun langsung wae ku ketua KLJB dina. Abe bapunten. Aya Awawan. Siap. Oh, alhamdulillah. Mohon siap. Salam. 1, 2, 3. Oke. Siap. Salajengna agandan hatur nuhun. Siap. 1, 2, 3. Iya. Siap. Mangga cari dia. Iya. Ayeuna urang tutup closing statement ku Cepot sareng Dewala mangga. Gareng. Punten. Gareng sareng Cepot urang nutup podcast KLJB dina mintonkeun duet dalam maut Awan sareng Adandan. Prung. Sareng bagian areng Areng mangga. Areng. Tutup areng. Gitu. Oke guys, waduh, saya sangat bangga sekali guys. Nuhun ka KLJB podcast atuh ka Bapak Ketu KLJB oge nuhun Kang Abed. Hapunten bidaya kelempatan abdi
Kidalang Dandan Dede Amung sareng pun lanceuk Bapak Dalang Wawan Dede Amung Sutarya Mugia seni Sunda khusus nama yang kolek nanjar salamina di bumi Jawa Barat Indonesia. Hehehe. Goodbye Patrick, terima kasih. Iya. Pemirsa YouTube Be Creative or Lost. Hurip Sunda.